Pertanyaan naon hukumna lalaki ngajar ngaji kaum ibu-ibu. Hukumna ngajar ngaji tergantung kumaha nu diajina. Lamun diajina fardu ain Fatihah eta wajib sanajan lalaki ngajar ka awewe. Lamun diajina sunnah atuh sunnah, lamun diajina haram atuh haram. Ngaji jeung neuleuh beda. Jadi ai ngaji mengaji, ari neuleuh maneuleuh. Geus kudu dipisahkeun hukumna. Geus mun deuk ngaji jeung awewe si guruna ulah neuleuh lalaki beusi dianggap nganjang resmi. Gitu doang. Jadi beda ngaji jeung neuleuh beda. Ai ngaji mah ngaji, ai neuleuh mah neuleuh. Sanajan teu ngaji, kiai aju kanu hajat atuh pan neuleuh ka awewe. Atuh haram sarua. Ngaji teu neuleuh ka awewe atuh henteu. Jadi urusan ngaji jeung neuleuh beda. Pasti ieu nu nanyakeun saliru antara ngaji jeung neuleuh. Beda jeung lalaki ngadengekeun ngaji awewe lain deui. Lantaran ari sora lalaki mah teu dimasalahkeun auratna. Ari sora awewe mah aya nu ngaharamkeun. Geus lamun aya ustazah ceramah nu ngadengekeun lalaki, ta lalakina nu tolol. Kumaha cenah mulai ceramah kiai naon tu gambusan kita mah tolol bin goblok. Jadi itu betul mah ai deuk apik-apikan mah. Kemudian sah atau tidak jika imam dalam salat yang 5 waktu ada salah satu jamaah yang tidak suka kepada imam tersebut. Sah atau tidak jika imam dalam sholat yang 5 waktu ada salah satu jamaah yang tidak suka kepada imam tersebut. Pertanyaan itu bagus, apalah ya. Apakah seorang mukimin atau orang yang bermukim di di salah satu kampung tersebut bisa dijadikan khotib dalam sholat Jumat? Bisa, atau khotib tenanan seperti jadi khotib tenanan atau yang dibayar baik. Maka seorang ketua DKM harus orang yang bisa membaca kitab. Itu nanti sekurang urusan sasapu doang sama kos itu. Ya, masalah DKM itu kudu salah atau tidak, sah atau tidak meureun salatna jika imam dalam salat yang 5 waktu ada salah satu jamaah yang tidak suka. Tuh kaitanna imam jeung nu tersebut. Tuh kaitanna sama urusan dagang tersebutna, urusan politik meureunan atau meureunna dicarekan. Urusanna urusan tersebutna urusan naon, urusan salat mah urusan Fatihah babacaan jeung sajaban. Salah satu mah kecuali masyarakat tersebut kanyana ulah namun tersebut mah berarti utusan Allah masyarakat eta. Lamun masyarakat mbungeun di makmuman di imaman kunyana ulah tama imamna kudu diereunkeun heula. Geus bae teh mah dibeslah atawa di PHK imamna. Punten Abah Haji abdi rek naros. Zaid gaduh pamajikan 2. Mantep dah. Hindun jeung Zainab terus cai mani Hindun jeung Zainab dicandak ku Zainab. Disimpen dina rohimna sampai ngalahirkeun. Ta eta tu jadi ibu eta kuasi siapa? Ta eta kin nu
nulis juga SD kajian guru ge suluh ye bayarana. Jadi ibu eta bocahna Hindun apa Zainab. Oh, berenang dicampurkan cai mani Zainab jeung Hindun, dihijikeun jeung Zainab, jadi tenden di Zainab malanakan begitu mah. Mun dihijikeun cai mani awewe dihijirai malanakan. Kudu hiji bae, kecuali mun kieu cokot cai mani Zainab, kemudian dihijikeun jeung nu salakina disimpen di awewe. Eta kakarak-anakan mun awewe jeung awewe dihijikeun malanakan. Malanakan itu anakan kumaha. Iya, yen pertanyaanna teu beres. Anakna jadi naon cek cai mani aing embung hiji jeung sia atuh, cek cai mani ngomongnya ge. Cai mani jeung cai mani. Ulang tulikeun materi pangaosan urang Zaid boga pamajikan amat ngaran Sarwiti. Zaid boga pamajikan amat eta apakah wajib kudu dibadagaan apa henteu? Iki musannif di dieu wala ikhdama li raqiqatin, teu wajib kudu nyieun pangladen pikeun ngaladenan pamajikan anu raqiqah. Raqiqah teh amat budak belian, teu kudu lantaran nyana nageh wajib ngaladenan ka salaki. Lantaran nyana sorangan milik salakina amat. Kemudian dikawin taeta teu kudu dipangladenankeun, teu kudu dijieunkeun khodam. Fil jamilati wajun dina boga pamajikan amat anu geulis eta mah aya wajah anu ngawajibkeun kudu nyieun pangladen. Boga pamajikan ngaran Sarwiti, kabeneran si Sarwiti teh geulis ngaleuwihan ti awewe nu biasa. Sok aya jelema handap ge tapi geuning kadeuluna campernik. Irungna mancung, bulu matana bentik, matana bureuleuh, pipina ngadaun seureus, ceulina rancung kos marmot. Eta bagus eta kos. Nah, itu ga pamajikan teh rendah, kumaha tangan geulis, aya nilai tambah geulis. Taye lamun kabeneran geulis mah sanajan amat eta wajib kudu dijieunkeun pangladen. Lantaran jelema geulis bepan teu wajar ka dapur, teu pantes. Teu pantes. Di dapur tukang ngasur-ngasur suluh, tukang nyongsrong, tapi ieu mah waduh bagaikan bidadari. Atuh teu pantes. Sama kudu nagenya nama sakipan. Ngabeledeh. Jadi teu bagus nu geulis eta kudu ka dapur mentak sanajan raqiqah aya wajah nu ngawajibkeun kudu dijieunkeun pangladen lantaran eta wajahna jeung awakna jeung kulitna teu pantes mun ngasur-ngasur seuneu. Ai di imah urang mah emang wajar. Lantaran itu memang sakitu ayana. Artinya sakitu ayana teh disebutna cakolot dalam jajar pasar. Jajar pasar teh mun dikapasarkeun nu kos kitu mah buadang. Kita ngaran jajar pasar. Bahasana ge ngebuadang teu kos kitu. Jadi pasar teh eta emang bangsana jeung urang pasar.
kitu-kitu namun kurang diamati luar biasa agama teh ngatur supaya dina kahirupan teu rapi, supaya ulah aya pacekcok, supaya talalentrem, supaya sakinah mawaddah warahmah. Coba urang boga pamajikan ka urang guluha gelehe sopan santun, ramah tamah, nurut, salat ge khusyuk. Salat ge khusyuk satu salat ge biasa masalah. Tapi coba urang jam 10 bentrok jeung pamajikan. Durdah. Gelas biak 23. Biak acur gelas. Oh, lawang segala. Brak brek. Alabatan gua ledek sinjul aja. Salat orang tekebal teh zuhur, malu suka jeung kuku. Allahu Akbar. Tolol pemajikan. Goblok. Di mana usul? Ka bawa kajen kuku mah. Malah mah di jero salat teh nyangan deui bae gitu ya. Candung apa pegatkeun ieu kos ge. Ai dipegatkeun anak cek cenah. Lain anak-anak teh yang bogoh keneh nu sebenarnya. Semua usul. Teh teh mawaan nu kos kitu teh masyaallah. Geus indit teh salaki geus inget-inget ka pamajikan. Lantaran galak pamajikanana. Lah bodoh ai kana. 2 poe 3 poe di lumur batu saminggu. Sono jeung pamajikan. Di HP teh dijawab terus bodoh teh lah cenah. Oh, budak sarua jeung kucing cocoan burung kamang. Aya diusapan ayo bisa bodok. Pentingna henteu kos kitu. Coba lamun bager pamajikan ka salaki. Salaki ge inget bae keur di mamana ge. Bahkan sangkilang nyana bobogohan deui ge inget bae takan we eta. Tuh masalah sih atuh bobogohan mah jauh masalah. Tuh asal bobogoh beneran bae. Kos kitu jadi lamun nu geulis mah aya nilai tambah aya sawajah anu ngawajibkeun kudu nyieun pangladen. Wajib fil maskan imtaun wajib dina masalah ngimahan teh imtaun nyieun kaimtaan kasenangan kudu ngamilikeun lantaran dina masalah ngimahan mah endek imah sorangan nyieun atawa dek nyawa atawa dek minjem. Jadi berarti kewajiban dina ngimahan mah imtaun ngalep senang asal ulah kapanasan ulah kahujanan sakitu teu kudu ngamilikeun yatur nu kos kitu. Wa mayustahlaku tamlikun wajib dina masalah anu dianggap rusak kos kadaharan inuman ta eta mah tamlikun ngamilikeun muatan nu di awal ieu apakah teh kitu zain nganapakahan beas eta teh kudu ngamilikeun tama lain imta itu kene bangsa buah-buahan ta eta mah nu kos kitu mah lantaran zatiahna sapoe 2 poe bakal rusak ta eta mah kudu dimilikeun. Cara ngamilikeunana henteu kudu aya ijab qabul. Asal ditender tek berarti jang pamajikanana. Henteu kudu kieu. Wit ka dieu. Enak. Kakak ieu mantes di pasar kemis di jalan meuli cau Ambon Kararoneng na ieu lah jang anjeun malak tuka. Cek pamajikan kobil tuh kudu kos gitu eta mah geus cukup cak adat bae asal meuli tah jadi asal meuli teuneun di meja jadi sama kos kitungan eta bangsa nu kos kara itu mah kudu ngamilikeun ulah sakadar imta lamun imah na ieu kakarak imta. Watatasarrafu fihi jeung silakeun molakeun pamajikan anu merdeka dina masalah kadaharan-kadaharan. Kizaid nganapakahan nyesarwiti
dibere ku Kizaya teh sabulaneun misalna sakarung atawa kitu kene dibere duit najang napakah teh sabulaneun sapoe ukuranana misalna 10.000 berarti lamun 10 poe eta adalah 1 juta 100.000 lah berarti sabulan teh 300.000 salah dibikin sekaligus tah 300.000 atau tah 500.000 kumaha kabutuhanana bae saeta atawa tah 1 juta sabulaneun beas da sakarung duitna 500.000 atau 1 juta teka ku Nyi Sarwiti ku pamajikanana silahkeun wa tatasarrufu fihi polah-polah ku Nyi Sarwiti dina masalah kadaharan terserah Nyi Sarwiti. Ciki Sarwiti teh lah aing mah deuk puasa bae deuk ngirit ieu mah beas ku aing anu sakintal deuk dijual bae berarti sakintal teh berarti sekarang kuari sakintal berarti 350 dijual ku aing dijual cepat 250 ya 300 beas bagus 300 jeung duit anu aya 1 juta berarti 1 juta 300 mun 1 juta teh mah geus bae mah deuk dicekelan duit babae ieu mah geus sabodo di Sarwiti tah mah geus ai dahar hayang meuli ka warteg ai embung henteu geus we kumaha teh hubungan jeung salaki eueuh tah mah nyana pan tah mah dimilikeun tah jang maneh geus bae salaki nyana salaki balik di mamana ieu geus masak ya urusan kula masak mah kula mah puasa cenah cek lagi na barang ngaji jadi kieu pamajikan aing. Besok orang ngaji deh, orang ngaji. Kula di kos kieu rumah tangga. Kula bernuturkeun agama cek pamajikanana, ja anu dibikeun ka kula mah kumaha kula. Jadi kula kuari hayang meuli emas, ye hayang ngagedean ieu. Geus kabun sabulan dibere aya 1 juta, berarti kan lamun 5 bulan kan jadi 5 juta. Tah jadi kula mah ieu keur ngirit diit ya pokokna mah. Jadi hak nu kula mah kumaha kula bae deuk di dahar deuk henteuna. Da sia dahar kumaha deuk milu bae di kakak. Sia mah dasar pinter kodek emang ya. Jadi hampir 150% pinter kodek. 150% jadi nambahan persenan. Terus gitu ya. Eta teh hartina wa tatasarrufu fihi. Silahkeun tempat deuk kumaha bae. Urusan anu pamajikan makumaha pamajikan bae dek didahar bae mangga moal bae mangga dek dijual bae mangga ongkos nyana bae lantaran eta mah geus dibikeun ka pamajikan sakali deui Nyi Sarwiti dibere beas sakarung jang sabulaneun duitna 1 juta jang sabulaneun tarolah merenganan salakina ieu ka Jakarta atawa ka Bandung usaha geus eta mah kumaha Nyi Sarwiti bae ku ayana sakitu ku Nyi Sarwiti dijual diduitkeun daharna kumaha nyana bae mangga bae aceuna dahar sapoe sakali deuk meuli bae ka Padang mangga deuk masak bae ieu mah disaetikeun biasana nyana masak peas 1/2 liter wah ieu mah 1/4 liter rek bae atawa kuari mah moal dahar sangu deuk beulina roti bae mangga kumaha nyana bae tah kumaha nyana bae emang nyana ieu lantaran geus dimilikeun ku salakina ka Nyi Sarwiti geus kumaha nu bogana bae sakumaha hartanya na bae lantak lamun dipasing-pasing kitu mah andai katana dihususkeun eta mah beas anu sakarung jang Nyi Sarwiti duit 1 juta jang Nyi Sarwiti atung kenalika salakina nek dahar teh kudu pamit heula ka Nyi Sarwiti. Waalaikumsalam. Geus masak geus ganjang kula. Ai kakak beusi deuk dahar mayar deui ka kula. Ai geus Sarwiti teman-teman dimilikeun ku urang. Kecuali kieu wit. Siakan sapoe ieu jatahna saemut ye. 1 liter atawa lamun pertengahanna 1 liter setengah atau 2 liter. Berarti lamun sapoe 2 liter 30 poe 3 kali 2 berarti sabaraha? Genep 10 liter. Tah ieu beas 10 liter tah jang maneh tamata anu maneh sia. Tah
tah ayeuna ieu mah ieu nu ieu sakarung ieu mah nu kakak hijikeun bae kadinya tah ke masakna bareng atuh masalah takut gitu bareng geus takut itu bareng jadi lamun dibere tajang maneh mah sakarung atuh urang nalika deuk dahar kudu mentak aja sarua kudu mentak kos di pondok eta lamun ayeuna masak di pondok siring sa gelas aya meureunanan bangsa 5 gelas golotrok jadi eta teh kaeblekeun kana nampankeun set lamun geus beres ieu dina nampan teh kudu digarit bagi genep serius kata set rata tak bagian sia di mana ya bagian sia di dia geus ratanya sebab eta pan dahar teh aya anu cepet gembul aya anu cepet ja gembulnya cepet teh jadi nyerang ka bagian itu Pak pan aya digarit-garit kitu Pak awas serangan Irak awas garit-garit teh bener pan aya anu saeutik dahar teh cemi daharna teh hujatan sama pan sakitu keneh karena tak lamun digarit gitu mah, geus beres, digarit, nya. Lamun ieu nu kurang teh, ieu nu kurang, deuk ngaliwat ka dieu ieu kudu sia kubaya. Itu dijual teh kieu teh lain. Beli berarti ku babaturan dibeli. Tah lamun dihutang, mun dijual, atuh lamun dibikeun. Tah eta bagiannya nah. Tah lamun moal imang ka aing majang sore. Kana teh aing mah kuari mah dahar sore aing mah teu kudu dahar deui, berarti nu aing ieu. Geus takos kitu. Ngan moal kebel moal boga batur teh budak teh. Ieu mah keur carita rapih-rapihan kos kitu ngan ai di urang mah geus papada maklum ridho bae nu kadahar nu naon lamun endeup spesifik teh seperti kitu digarit-garit. Kalau katara bimayaduru hamana lamun kurang laluasa geureup dina masalah napakoh teh kemudian saeus dicekel ku Nyi Sarwiti teh ieu digunakeunana teh teu sanan kitu ngaranna ku Nyi Sarwiti teu sakumaha mistina kanu ngabahayakeun ka dirina yakni engke jadi rarupek pikeun dirina dan merena Kakang Nyi Sarwiti ai ku Nyi Sarwiti dijual haknya na tambah masalah dibere sakarung dijual sanggeus dijual menang sapoe 2 poe 3 poe teh kadeuleu ku urang bangun hararese dahar hese bahkan menta deui ka salaki diantarekeun bae ku salaki pan ku aing geus cukup sakarung duitna 1 juta tapi geninganan kaduleuna ieu waduh heureut anu luar biasa ngabahayakeun ka dirina teh ku salakina Sarwiti ulah duk darep sidang enon ka beas dikamanakeun nu sakarung dijual duitna aya sabaraha teh dijualna 300.000 maksudna rumah teh dijual aya ngagalian kongkorong aja iya dahar kula mah kumaha kula be pan bangun eta sia aju kakurangan emang kurang ceknya teh belum dahar mah kula deuk minta bae ka kakak wah iya jurig neo-neo ieu geus gitu eta beres sih urusan ieu pan eta teh geus dipetak-petakeun sia sakitu pan kakak teh boga pamajikanna opat sia sakitu atuh itu sakitu atuh pan masalah jadi aing teh pan belajar adil waduh eta teh anu bentek teh sia teh lamun kos itu jual atuh hese engke lamun dahar boro-boro jang semah jang sia ge hese tak ulah dijual bisa ditahan tak ku salakina lantaran kadeuleuna murad marit kadeuleuna heureut tah ieu lamun kadeuleuna teu jembar ku sebab dipasrahkeun ka pamajikanna haju dijual dipolahkeun sakumaha dirina tah eta teh meunang ditahan mana zaujuha cegah ku salah gula dijual ayam kongkorong mah gampang ku kakak dibelikeun ayam kongkorong eta mah geus dahar we pokona mah
Oh, udah dibalikan ku kakak. Kira kak, kayak 2 PD. Di ke pasarnya, meuli barlen nu herang deh. Dah, ieu pakai ya. Kan boleh dijual bae mohok ya. Malaku terus. Ya, jang karapihan imah tangga. Talingakeun ku urang imah tangga. Pamajikan kumaha ieu. Obrot teuing teu bagus. Gitu, naon gitu ngaranna pelit teuing jang dirina ge teu bagus. Jadi kudu sedeng-sedeng. Geus salaki eta memperhatikan perjalanan tentang rumah tanggana mengenai nafkahna. Mun kira-kira dijual tapi jalan lembar silahkeun. Kowa jadi tinggalkeun ku salakina kumanya na bae. Anak kakak hiji atau 2 salakina atuh berangkat ke Jakarta usaha aju napakahna atuh dungatur teh pamajikan ieu dahar sakit sapira jeung budak 2 diutar atur ke indungna ternyata rapih. Oh masalah. Tapi lamun kabelah dina haju teu rapih murat marit heureut ka duluna ngabahayakeun ka dirina eta mah manaah cegah ku salakina ulah diantepkeun. Oh mau pemajikan ku ari mah datang-datang merebon bae ka salakina. Naon ieu pemajikan gegelehan kieu. Tarojol teh ieu cedak kata. Naon ieu? Ulan kredit di mana sih ya? Bank mana? Bank keliling teh tadi tambah jadi 3 juta, kuali gedean jadi 15 juta. Hah? Itu loba jasa ieu nu sekarang itu tah. Pake naon tuh sia? Itu pake naon dia datang ngagedean we tah eta mah perlu ku urang diadili seadil-adilna pemajikan kos kitu. Beres sama pemajikan kos kitu. Nyolonong tina dali salaki. Nah, teu bisa kitu atuh imah tangga kudu bebejan naon ge ka salaki. Wa madamana tamlikun ari barang-barang anu langgeng kamangpaatan eta mah kudu dimilikeun lain kudu diimta ka kiswatin seperti pakaian zurup itu amin jeung wadah kadaharan eta kudu ditamlikeun ka pamajikan melikeun sarung melikeun baju eta teh lain nginjemkeun jeung lain ngalep senang lain nyenangkeun sakadar make doang hak pake tapi salakina tetep geus ngamilikeun teh bisa kitu tetep eta mah tamlik bikeun ka pamajikanana teu bisa kieu. Neng, ieu kakak meuli samping ieu di Bandung hargana 500.000. Ieu baju 500.000. Nah, neng mah hak pake bae engke ketika kakak butuh. Nah, ieu mah ku kakak deuk dicokot deui. Teu bisa kitu. Jangan untuk kakak. Henteu jangan naon deuk dijual wae ku kakak mah. Teu bisa tetep bae eta teh milik nu pamajikanana. Itu kene barang-barang kadaharan wadah-wadan gelas teh piring teh sendok teh garpu teh termasuk kana gidir kekenceng jeung sajabana teh tamlikun ngamilikeun lain sekadar imta termasuk kana alat-alat bebersih model sisir jeung sajabana eta adalah tamlik ngamilikeun hartina Allah jang pamajikan geus katarima ku pamajikan terserah pamajikan deuk dikumaha-kumaha teu kudu usul salaki wakila sakal imta unu kos kitu mangan sakadar ngalap kesenangan doang ngalap senang teu kudu dimilikeun berarti anu ngamilik mah tetep salakina cek sakaol tapi tetep bae anu mutamad nama ieu adalah tamlik bikeun ka pamajikan geus diserahkeun ka pamajikan terserah pamajikan lantaran geus jadi milik pamajikan Tutade pemajikan al-kiswata pakaian teh awal sitain wasaipin ina awal waktu sita awal waktu soib keayaan cuaca beda-beda
lamun di Eropa mah genep bulan teu manggi panon poe genep bulan aya panon poe di Belanda mah malah euy kadang 8 bulan teu manggi panon poe kadang-kadang ngan saukur 4 bulan aya panon poe di kutub mah malah eueuh panon poe eueuh anu normal nu normal kabagi 4 atau kabagi 3 beda jeung di daerah urang mah daerah tropis ngeunaheun jadi stabil urang mah panon poe 12 jam aya kadeuleu ku urang jeung karasa 12 jam deui di jero artina katutupan poe ngaranna peuting 12 jam muncul deui nu mantak urang mah bagus kulit teh nu bangsa tropis mah bagus Indonesia Malaysia termasuk Korea termasuk India eta teh ngeunaheun tapi lamun urang nyebrang ke Amerika nyebrang ke Australia nyebrang ke Eropa neuleuh panon poe teh angel komo di Belanda angel komo di kutub mana kuari mah keur carita urang we keur carita di Arab genep tahun tiris ke genep tahun deui panas eta di Arab mantak tiris Madinah teh terkenal datang ka kala luar getih tiris teh tiris Madinah teh pan lamun usin tiris teu bisa make baju nu barariasa jadi kudu nu kandel nah eta kudu dipersiapkeun ketika usin tiris salakina wajib mangmeulikeun jaket mangmeulikeun mantel mangmeulikeun nu handeup-handeup ketika ayeuna kitu usim panas ganti meuli pakaianana nu ipis-ipis artina ulah nu kandal-kandal aya di daerah urang memang kieu salilana tiris ada ge tiris ala kadar doang kitu panas ala kadar doang paling-paling ge di Bandung baheula aja kuari mah di Bandung ge panas bae sarua di Bandung panas di Garut panas zaman kula tahun 80 hiji di Garut eta teh hayang aya panas teh hese jam 10 masih keneh ngadurukan masih keneh siduru jam 10 beurang teh masih keneh nyeungeut tirunan lantaran tiris kabelah dia mah boro-boro nyeungeut tirunan peuting ge hareudang mah jadi kitu tiris kuari mah para hiangan ge sekali-sekali doang ngan ketika dibutuhkeun mayeula bere pakaianana awal syita awal waktu panas, awal waktu rendeng, tidinya lah mulai meuli pakaian anu dibutuhkeun. Ketika panas dibutuhkeun baju anu ulah terlalu kandal, ketika tiris dibutuhkeun baju anu kandal. Eta merekna urang teh kudu ti awal-awal. Ulah geus gadedededeut ke karak meuli ulah kitu. Ulah geus dibawa ka rumah sakit kudu dikatirisan, ka karak dipameulikeun ulah kitu. Beulikeun samemeh. Masya Allah rapih luar biasa. Pain talifasiri bila taksirin lam tugal maka lamun pakaian terusak dina pertengahan sita awal teh kurang geus dibere awal kebenaran pertengahan jadi rusak dipapake bae dipangmeulikeun baju mantel ti awal bulan kunyana dipake barang menang 15 tahun rajit eta pakaianana lantaran kunyana dipapake bae meureun nyaho di kumaha murun bos arawe tapi bila taksirin henteu lalawora kituna tetep lam tunggal teu kudu diganti hiji bae geus beulikeunana in kulna tamlikun lamun memang ngamilikeun tapi lamun lain ngamilikeun mah hak pake doang cokot ganti deui masya Allah ka urusan pakaian rapih dina agama teh ngaturna supaya ulah pacekcok ulah pepegatan ku sebab ti dipangmeulikeun jaket jorepan kadengena ulah dek balik ka imah abang kuna memang tiris ide jaket momongan ku kakak teh dipangmeulikeun ulah kok gitu atulah ya ulah pangmeulikeun jaket wa aing bae disimbutan geus pake samping aing teh hayang cenah teh make samping kos kitu mah kumaha mun kaluar geus kajen jeung ulah kaluar kono di bedong bae geus bae teh bisa tetep bae pangmeulikeun bae kitu tetenya urusan kebutuhan daharna urusan kebutuhan imahna urusan kebutuhan alat bersihna urusan kebutuhan pakaianana ieu diatur ku agama supaya mengarah kana sakinah mawaddah jeung rahmah. Eueuh dipasirikeun di rumah tangga teh. Dahar teu dipasirikeun aya
pakaian teu dipastinikeun ja aya imah teu dipastinikeun aya kemudian kitu alat-alat imah tangga aya deuk naon deui dipastinikeun deuk naon dipastinikeun tinggal arah ibadah bae oh awe mah di imah bae geus bae ibadah bae geus salaki ka pabrik geus pamajikanna di imah lah gawe maca Quran kos okos awe nu kuari kan maca Quran bae tadi mana sekarang itu bae gawe di imah bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin terus eureun kedahar nya jam 11 kotek salat zuhur diteruskeun deui bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim jadi wali tahu wal qur'anil hakim menang terus menang seminggu tamat Quran salakina di pabrik kamajikana di imah ngurusan imah tangga dek dahar aya dek make aya segala rupa aya dek naon deui atuh tinggal maca Quran bae masyaallah kulitna jadi bersih sopan ka salaki hawa Quran atuh kadeuluna jadi ngagelisah masyaallah indah aya teh mah tangga kieu aduh Gusti Allah aku ya bapak lain gitu salaki datang di pabrik Waalaikum. Kemana sih budak ieu? Heran jol we aya nu ngabejan. Oh, di ditu nya nama di imah anu. Keron tuh nonton TV bebarengan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal di imah diberikan TV. 27 in wae. Nang mesen tage. Masyaallah. Eta mah komo geus joreja tetep aya di imah batul. Keur carita di imah sorangan nonton TV naon hartina? Naon hartina ieu teh nungguan paeh salaki ka pabrik mun ka pabrik teh salaki ka kantor mun ka kantor teh salaki ka ladang mun ka ladang teh pamajikan ada di imah atuh deuk dahar aya deuk make aya deuk naon bae ge aya aju di imah tah nonton TV bae cambuk bae kitu tah ngaambeyan naon atuh itu bagus eta lamun berpikir otakna berpikir ke arah akhirat atuh mendingan maca Quran geus tageunakeun jasa tah hirup kos kitu teh dipastinikeun nikmat jasa tuh kan geunah tapi eta emang dibawa ibadah mah hese jasa ieu dibawa ibadah mah hese jasa aing ngobrol berarti isuk datang ka sore wah tuh hantem-hanteman masyaallah kok malah mun geus ngobrolkeun kongkorong awal mah eta tidak gitu aduh wah itu bagus itu jalan emang samprekan ngomong kotis kamu naya baju anyar saminggu tanggus ngobrolkeun baju bae ge masyaallah ngaji ku ngajina tapi teureun we ngomongkeun kos itu ngaji bae balik ngaji teh ka kapan ieu mah majikan anu aju kongkorong gede nya ayo kakak kita ge ulah ngaji ge soal ngaji teh ya ngaji naon emang di ditu teh itu kadenge ngaji nama sejen teh ya kula mah ibu pae di majelis jadi tidak ibu dibahas mah naon pokona mah pamajikan makan pokona kongkoro bagus di potongan aya keneh cenah di ditu ge terus endek pangmalikan mah ieu urang tadi teh karena teh gantung bae beteng bae aing pencit ku siapa aing aing teh kira di pabrik aja siap aya kongkoro nu sok bedek ieu aing mah hukum picis we Gusti aing ieu eta ngaji teh lain ngajina nu diarahna deudeulean mata masyaallah lain kitu deh saya beureun maksa 7 bulan mengaji aja bae ka salakina ka dikaji deui ka salaki dikaji deui ka cilong naon tuh ngaji nanya-nanya lain warung nu belah ditu teh tah ieu bonna ieu unggal minggu nyokot teh dibayar tak kukul lapang mayarkeun kula ka ditu embung isin tolong sia mah lain ngaji meureun aya di nu kos kitu macem-macem teh eta teh bare jasa aja lalaki mah tilok urusan kos kitu lalaki mah tilok urusan baju tilok urusan naon us pokona mah lalaki mengaji ikhlas aduh ya hutang gede we ka tukang sate taeta lamun urang merengah mutar atur di imah tanggana jadi rapih imah tangga
geus ulah aya nu dipasenikeun malah salakina ngomong ka pamajikan neng nya salila ku kakak ditinggalkeun ka pabrik ya dahar aya naon aya lah mendingan baca Quran we di dinya. Aju puasa menang teu? Puasa teu naon, besi ulah ku kakak teu naon. Hebat jasa tahu pamajikan. Hebat mah. Kudu ditanyakeun nang di mana eta pamajikan gosip nang di Gunung Karang gitu. Anak jelema anak gini. Lamun salakina mampu mayar pembantu aju bikin ega pemajikan salah ulah gandeng gitu cokot Radian Ramadan alamat Perum Dawan Rajek diharap pulang dikarenakan orang tuanya sedang sakit kritis. Sekali lagi saudara Dian Ramadan alamat Perum Dawan Rajek diharap pulang dikarenakan orang tuanya sedang sakit kritis. Kos kitu nya diimah tangga teh supaya rapi ngeunaheun nu jelas mah urang kabehan ge nungguan pae supaya urang maot aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Geus ulah dula deuleu ka sisi kadigir salakina nu di pabrik sing tentem digawena niatna neangan apakah jang ibadah nu di kantor ge ulah kada demes korupsi geus bae niatna urang neangan apakah jang ibadah nu di ladang ge kitu keneh nu ngawarung ge kitu keneh ulah kada demes lantaran kabehan ge urang ieu ngan sakadar nungguan maot hungkul di mana geus paeh kakarak kaduhung annasun yamun manusia karerek iza matu di mana maot intabahu kakarak araringet ringanan ieu alang nu sabenerna mah kaduhung urang teh tah jadi urang musyawarah jeung pamajikan neng sakieu ayana ja dahar mah cukup minum cukup segala cukup yuk urang bari ibadah ka Gusti Allah ditinggalkeun ku kakak neng mendingan maca Quran tuh kula mah teh kudu dititah deui cek nyana teh mung kurang mau tuh datang ka rajit Quran usia rajit dibaca tanaon lain dipidah-pidahkeun teh kana teh. Aduh, ieu mah gawe teh enak nonton film, nonton TV. Aju ngabagusan HP akibatna nyana boga hubungan lalaki nu sejen. Tek di janjian atuh ujung-ujungna ka salakina kurang harmonis, kabelah dieuna mah ninggalkeun salakina. Geus teu neuleuh anak padahal anak geus aya 2-3 nafsu kapan lain deui atuh ditinggalkeun ambalaya tapi hawa nafsu masyaallah ke di mana-mana geus maot makaduhung kabehan ge kitu keneh lalaki geus aya bae lah pamajikan nu diimah geus bae ulah dula deuleu ja itu mah rada geulisan nu itu dibandingkeun jeung nu diimah ulah waka kos kitu heulana ulah waka kos kitu geus pokona mah nu diimah bae ke mun geus sugih jasa Allah teh naon kitu masalah geus sugih jasa mah atuh geus ka mobilan, geus ka imahan. Sok tah sia dikobong naon? Imah tajang sia, mobil jang sia. Manya kakak teu menang nyandung. Hah? Ayo sia. Jadi kalau kitu mah nyana ge daekeun ieu teu teu jam mampu ieu kakak mah teu naon nyana ge moal naon geus mampu mah. Moal kajeun ku kumaha ge, kuru moal naon moal pokona mah. Nyahoeun nyana ge rarasannya na salah kita emang ieu mah geus meujeuhna nyandung nyahoeun nyana ge atuh nyana ge hayangeun ka sorga ieu. Sarua riboeun nya nage sial tak kiai teh kaos masyaallah gue teh hese boro-boro anu nu aya ge kanyandung hese bae malah meminta doana ka kiai waalaikum kiai aya ngobrol 4 mata bae itu di dieu enti cenah rahasia ayo atuh rahasia mah enak doakeun salaki supaya ulah nyandung deui. Emang kunaon ai sana mah teu maju kalau mah rarempan. Emang kurang itu lain deui cenah kadaleuna ieu sarareungitna. Ih, iyalah aju curiga wae.
lain hayu ucapan ieu mah lain deui geus curiga bae masyaallah satu keur masalah kos kitu ieu asal di imah aya bae tentrem masalah atuh dahar dibere kendaraan dibere sare disarean deuk naon deui atuh masyaallah masuk ku pelit-pelit tapi tetap baik perasaan anak hese jasanya baik mata timun pae pemajikan anak dina awal sita atau dina pertengahan sita Zaid mangmelikeun baju ka pemajikan anak di awal bulan benang setengah bulan pemajikan maot eta baju nu geus dibikeun ka pemajikan anak teu meunang dicokot deui Zaid mangmelikeun mantal atawa jas ka pemajikan anak dina usum tiris benang setengah bulan atawa meunang sabulan teu maot pemajikan anak cokot deui baju ieu rek dijual teu meunang sakali geus dibikeun geus bae nu pamajikanana paling jadi tir kang walau lam yasumudatan pada nun mun kizae dina usim tiris teu mangmelikeun jas eta teh termasuk hutang salakina boga hutang mangmelikeun mantel atau jas lantaran teu dibelikeun hutang ka pamajikanana jadi hutang hendak kudu bebas-bebasan jeung pamajikan ampura cegeuna kunaon kakak ampura teu ngeulikeun baju patiris ya sampai si dituntut ke di akhirat ku gara-gara teu meulikeun mantel doang ke kakak ka neraka deui ampura hutang teh jadi hutang lantaran wajib mangmeulikeunana ketika usim tiris wajib mangmeulikeun mantel teu dipangmeulikeun atuh jadi hutang geus kana jadi hutang kudu dibayar mun teu dibayar ditagih ke di akhirat masyaallah faslun al-jadidu wallahu a'lam